Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tubayyinu al-maqasid wal maqasid wa ta'na an syarri kulli amrin hasib. Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Inna 'iddata shuhuri 'inda Allahi isna asyara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, Subhanallah, Bapak pengelola untuk DKM Masjid Al-Makkah tahun 2020 hormat dan kedua nantinya saya orang Cirebon yang namanya Cirebon Mas Ali sebenarnya kata Mas Ali Mas Ali. di Cirebon ayam masak nih, masak pangsil-pangsil. Alhamdulillah, ini lagi tangkasna kayu ibu saya, sana kita dan meret di hujan banyak. Entah anak dia kira dia marah. Kebahagiaan hujan akhirnya. Ya alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah, orang desa Rawu dari Tepang dari saatnya dua stasiunnya Tepang ya dua stasiun. Nah itu Manawi ya saya akan diajarkan kena bahasa Ayuna yang memang itu bahasa itu payung. Tidak mengucap nama jika nama saya nu emot. Karena ada ulama yang ngaji sirem di sisi balik beliau mana baru bubar ke pohoe. Tapi kedua dan utami nama orang itu miladian kebarokahan dina pahala hadir di majelis ilmu tanpa. Amin. Mudah-mudahan sasieureun sabeuneureun panjenengan biasa minta pemahaman juga. Kaitan ayeuna ge ada tangtoknya di mana-mana ayeuna diusum gitu. Karena ulah hujan we usumnya Pak Haji. Usum bahasannya usum rojab ayeuna pasti. Di mana-mana dibahasna rojab deui. Namun panginten kan biasa tiap kopi sok beri racikan anak panginten gitunya. Dan sanaos sami namina teh. Di sana ya Bu Haji ngadamel pepes, Simpri ngadamel pepes, karena ada teh sanaos. Mungkin sumber nama eta-eta kene judulna eta-eta kene. Ayeuna bahasana kautamnya rojab. Ari rojab teh kalebet kana naon? Sasina bila ibu emotkeun ente. Halo, raya itu, nah kalau bisa mandikan jadinya mengheningkan cita kita bukan itu. Rajab dek kalabat karena ashurul hurum, bulan haram. Jadi bulan haramnya sabar hiji dengan tiba yang harus dibahas. Kata hilap deui wae. Bulan haram teh aya opat, hiji cek urang Sunda disebutna kapit teh sasi satu acan rayagung cek Islam disebutna Yul Qa'dah rayagung disebut Yul Hijjah anu kadua hiji Yul Qa'dah kadua Yul Hijjah katilu Muharram kaopat Rajab. Tapi istimewa Rajab masane sakadar tina ashurul hurum. Tapi Rajab oge disebutkeun Ashurul Fadilah. Nah, Ashurul Fadilah itu aya opat. Sami, Ashurul Hurum opat, Ashurul Fadilah aya opat. Cik managi aya nu emut, Ashurul Fadilah naon wae. Yo. Kira deukeut, mending pohoan cara ustaz dari materi geus bae kan. Nah, mending pohoan, namun para liter make ustaz bingung materi naon kira gitu. Hiji
bulan Dzulhijjah, kedua Muharram, katilu Rajab, keempat oke Sya'ban. Jadi Rajab mah istimewa kalau ketahui bulan haram oke bulan fadilah. Jadi bulan anu dimuliakeun, bulan anu diharamkeun perang, bulan oge anu seueur kaagungan di Gusti Allah, seueur kautamian di Gusti Allah. Kata para ulama aya nu ngajelaskeun makna Rajab teh cenah singkatan tina 3 huruf ro jim sareng ba. Ari rohna rahmatullah, rahmat di Gusti Allah kanurun kanyaa kaulah sasi di Gusti Allah. Ari jimna judullah kagungan di Gusti Allah. Ari bana birullah kahadean di Gusti Allah. Namun memang sasi Rajab istimewa Pak Haji sebetulnya. Namun istimewa teh ai cenah bulan Rajab teh. Bulan anu di surah Masya Allah, seueur keagungan di Gusti Allah, seueur kahadean di Gusti Allah. Ari simkuring mah awitan Rajab kalahka proyek gagal. Acara kegiatan gagal, terus kitu deui naon kulawargi teu damang berurutan teh. Aya berurutan. Tiap kanaon sebatkeun teh mah. Nah disebat ieu aya rusiah naon sebatkeun rahmat Allah, karunia ti Allah, kahadean ti Gusti Allah, tapi tiap kangalaman teu damang sadaya kakak pempos CF, susu CF, bea CF aja. Tapi mau patarosa kita keke di mana cenah rahmatna. Nah, maka ini urang-urang jadi palebah kadeulih kanyaan ti Gusti Allah. Boleh bisa jadi mungkin kedah amis wae mungkin pahit mungkin pergi kan aya Rusia nu kapenah kan aya kisah anu mengingatkeun eta Umar bin Khattab upami setan ningali Umar bin Khattab kaji ibu-ibu sadaya ya ringkang-ringkang aya Umar bin Khattab setan teh lupa nari ku istrina ngeluh ningali ka eta Umar bin Khattab jawara waktu si Hijrah wajah naik kuda nyandak pedang sok kaulah rek Hijrah wani halangan setan lompat nak istrinya dulu nanti oh ternyata penjelasan beliau ngaitkeun ka utamian tentang kapenak kamari kedaman teh haji nah kapenakna naon rahmat ya Allah teh pantasan saur Kanjeng Nabi khairukum linisaiin numpang hadena cenah lalaki numpang hadena jelema teh numpang hadena nyikepan ka pamajikanna timur patarosan kapenah punya kapenah palebah teu damang sadaya pun bodoh mah teu damang biasa kana paksa biasa kana barang damang masa lalaki mah da olo-olo Pak Haji itu oh di dieu ibu-ibu mah luar biasa mata pantas ya sarua teh tapi urang mah gawe ngan saeutik tugas ngan sahiji hari ibu mah cenah wajar we keur lamun keur amak-amakan dangukeun we da geus capeun mah eureun sorangan kita tong ditembak da moal dilereseun geus sok we geura dan ai masak adi dibalas ke 100 kali ya apa teh saya mau aja kapenah ternyata jadinya pun mojo terasil ngeluh di pasian nya saya aya sebetulnya hari pas teu damang meureunna teu karaos da pun mojo sami usaha hari pas sami-sami teu usaha kapenah Pak Haji kirangna teh seueur pisan oh di dieu geuningan ya Allah ya karena ternyata anu paling utama cenah nyebat para ulama urang kena taubat tina susul Rajab teh ari taubat teh uih kana bener sadar bersih kan kadang kali sok asa teh sadar urang teh kana urang teh ngomong istighfar tapi da teh istighfar naon urang teh nya
Kenal itu, astagfirullahaladzim, ada betul, nah, di dia kapan? Oh, jadi pantesan. Nah, ya Allah, dengan salam itu hilang. Jadi kaitan sekarang ayat ini istimewa. Soalnya memperhati Gusti Allah sebaliknya penghasilan secara logika tercekap, tapi ini etang-etang bakal dengan luar biasa. Gusti Allah, etangan Gusti Allah sama secara etangan mah Pak Haji gaji teh putra DCS kamu bakal unggul gitu kan. Sebatkeun mah kita kalau dia ternyata dinaik mahroja itu katanya dan di pasian rahmatna sin terima sadar oh geningan loba kakurangan gitu oh geningan pantesan jadi kapanna ilmu na maca kunaon istiqlal dimuliakeun dina Islam oh geningan kapanna ka istri mah hebat itu pan sok dengan budak beri istri mah ya saking dina teu cebobok membuang budak bapana mah kan alasan isi pandek gawe da pindah sare sok gerak budak mah ceurik wae ngadak wae gitu kan ibu nama kiat begadang kapan mah pindah kan dihareup sarena ieu luar biasa kapan hikmah benar ilmu pantesan dengan tadi sahur Kanjeng Nabi upang hadena kami jantan Kanjeng Nabi wide kana hikmah rojab ibu bapak sasi rojab teh ya sasi rojab teh sasi haram disebutkeun diuningakeun ki al amalu shalih a'dhamu ajran fil ashhuril hurum janten kahadea naon wae amal soleh naon wae diulang dipidana dina sasi haram utamina aya dina sasi rojab ya pahala teh langkung ageng dina sasi anu kaping sabaraha upami ningali kana-kana ternyata ti kaping hiji juga kaping 30 jarang-jarang nanti ayat istilah oh iya lamun tidak ya mau memang panginten dia mah ulama milih ayat kelebihan dina safar qadim dan jumaat sebagian seribu ayam atau sok aya para ulama nama biasa keur ngadawam ke ibadah dina jumaah mawitan jumaah terakhir aya deui naon ulama ngabiasakeun saum jika mawita dengan naon upami 7 dinten sauna sasieu teh ditutup lawang neraka kami 8 dinten ya ditutup lawang neraka dibuka panjang sawarga sadayana dan sama panggubira eta memotivasi para ulama hakikat sasih sebagian miftahul khair pambuka kahadean itu bulan ieu teh sasi ieu teh malah urang tos nekada niatan dengan sasi ieu ditakdirkeun tetepan kana Ramadan pahala tos dugi ka Ramadan. Maka doa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana ayat itu anake mengambihan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana apa aja punya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban terus wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana Allahumma barik lana mencuci kamera barik lana barokahan sepasien barokahan awam ya naon ari barokah teh ibu kalau urang nyuwunkeun ka barokahan cenah ka ieu ka pamarsa ka pak kiai cenah naon barokah teh naonnya kadang-kadang orang mah gitu apa ngaran teh baru lupa geus dulu nama bukan mau ulang tabaruk naon tabaruk teh keut tabaruk kan kumaha tabaruk teh naon menta cai cenah teh menta cai kumaha lo bapak di luar teh hujan menta cai cenah ka ajengan ka ulama teh tabaruk naon tabaruk teh oh menta barokah naon barokah teh
Saya jelaskan aja. Apa barokah ya? Nah barokah itu. Dia udah mah udah sok. Halo. Mau apa? Kieu apa ngaranti mau lupa urang mah. Matak sok salah ngalalapkeun urang mah. Ada istighfar naon Ibu? Ucapan astagfirullahaladzim. Artinya naon teh? Nyuhunkeun ampun ka Gusti Allah. Di urang makanan pakai ingat naon? Ngaji biar budak, urang mah keur astagfirullahaladzim. Lain maneh cenah kitu. Eta kitu eta teh apa ngaran teh lupa eta teh. Naon barokah teh? Ari barokah teh cek istilah agama mah ziyadatul. Naon wae nu katam di urang nambah keadaan. Itu nambah keadaan. Sanawa saalit. Panjang urang beuna mah sakedik mah itu koma nyesar. Atau bukan naon aya sabat jalil beungan mah jasa naon kana butuh nalan susah. Sakumaha cenah beungan lamun teu bisa nulungan butuh nalan susah mah sakara. Itu. Kan memang dah ari nyebarkeun kahadean teh urang mah pada simpuling kapenang oge dikoreksi paraji teh. Jangan cenah tong luhur-luhur teuing cenah ngaji teh buat teuing cenah naon tamu ge can kapesek usina kitu. Ulah kumaha. Nana kecan kapesek kumaha sok cenah urang taun teh naon kitu kumaha taun teh. Alhamdulillah. Atasnya kumaha teh? Abdi ngalindu. Gusti Allah, saya dinamo dengan godaan setan. Nanti ditutup pembelahan belajar. Jadi urang ngalindu ka Gusti Allah. Dina setan teh naon? Di mana baula ngajauhan kana beunang. Ai setan teh naon minal jeung diwanas bisa jalan. Tiap-tiap mengajak anak bener setan karena jadi dina jamin karena jadi dina deui karena jadi dina kaset. Naon mare juga begitu kan. Jika urang itu ya urang itu dekat urang mana pokoknya mana urang itu. Kalau bagi dengan Pak Ari, dia sok aja begitu masuk sini gitu ya. Giliran teh boga duit balanja banyak anak, boga duit ka ape? Kagoda ku setan. Padahal dan ibadah mah di mana urang kata-kata. Tahu boleh jadi naon biasa jantan wasilah nih tadi tetangga memberinan dagang teh keur kurang sudah mah koreh-koreh cok tertua tersakola budak. Kos kan dulu. Ada urang mah 4 RT, kapan cenah bisa ayo dia balanya kata-kata mah bisa posting dina SW gitu. Pak aing balanya ka apa mah? Shopping dulu ya dari cekrek, bilang teh gitu pasangkeun dina SW. Itu nya urang luar negeri, ke urang luar negeri. Jadi urang dia mah moal di dieu mah, moal. Jadi dieu mah moal gitu. Duh takut kabungin apa gitu nya. Nah urang apa gitu apa jadi we kena jawab rahmati Allah karena rahmat teh kadeueuh kana anak. Kalau langsung asik Gusti Allah jika enak urang di pasien hujan ya rahmat sanes. Bu, Allah hari hujan rahmat sanes. Rahmat, nah atuh pakai nyuhan ieu kehujanan teh. Ieu urang kitu cenah. Aduh. Nah rahmat teh cenah oh ieu kadeueuh kana bisa nah atuh jiga normal. Jawabnya tapi da ieu ya rahmat Allah gitu. Padahal makan nyuhan, dak ibu ya mah. Kan ulah sote di mana urang arah sulah. Cenah hujan deui. Nyawa cenah ke hese duit zaman pemilih mapan duit daripada ke kampanye, ieu mah jadi hese duit teh gitu. Ayo pinjam hujan usaha tuh hara hese gitu. Curang gitu, ieu mah curang gitu. Kan gitu. Da urang di pasian panas ya ngaras ulah. Panas gitu kan. Jika pengajian kan gitu kan. Hujan kumakeun wae da cenah tong borong ngaji cenah salat ge meunang di imah teh hujan mah cenah kitu. Ya, ngomong ngaji.
dari dibere panas anggar tidak cenah haridang mau ayeuna mah ku Pak Haji di dieu pinter sabab alasan haridang di hordengan tinggalikeun ku Pak Haji malah aya alasan aya nu alasan gitu kadang-kadang nyareng we di dieu udah cenah panas itu masyaallah wile tadi Rojab teh itu amal kasaya urang dilipat gandakeun sakedah milih ieu kami walilan geus saya urang bade nurutan ulama mangga mek wae kiat mah pan salat ini yang salatna ge nya dina sarakaat nih suratna ge 3 dina sarakaat teh mangkali 10 rakaat 5 kali salam walau aya anu malaman 15 mah 100 rakaat urang mah bareng-bareng kitu salat nah salat wajib oge kadang-kadang ku iklan urang mah nya di urang mana lah pokona mah eta mah da aya da ku adan mah are-are Pak Haji Allahu Akbar geus beres la ilaha illallah hade-hade pokoknya mah aja ku Pak Haji teh komat di masjid di dina speaker karena kadamueun gitu ada amar hare-hare iklan ka ngara salat gitu teh nya urang gitu berarti urang mana lah pokona mah aya gitu bukan di ayat aya oh aya sami itu aya mata boro-boro salat sunat itu urangnya ya boro-boro salat sunat padahal itu kadang orang masa pelung nya itu urang lu resep Pak Haji macananya ngadama naon biasa kadama masjid tos kantengan dari bumi di sawarga tos kantengan kali urang tong boro keur masjid imah ke baro Allah mah bager cek Allah tong loba alasan mun aja dayang boga imah di ditu cenah gampang naon man sholat sintai asyara rakaat nah misal salat 12 rakaat dina rawatib haramallahu nar wa banallahu baitan fil jannah diharamkeun neraka dilebetkeun ada dibangunkeun bumi di sawarga 12 rakaat rawatib mohon 12 teh 2 rakaat qobliyah subuh 4 rakaat qobliyah lohor 4 rakaat ba'diyah 2 rakaat ba'diyah 2 ba'diyah lohornya 2 rakaat ba'diyah maghrib 2 rakaat ba'diyah isya eta paling pokok acan aku bari tambihan dak kiat keneh 4 rakaat qobliyah asar pek ari kuat mah tambihan deui qobliyah maghrib 2 rakaat mangga ngan kade ulah juga uang luar negeri anaon kumaha gitu waris sunat dipigawe ari nu padu wala-wala aya nu kitu padahal la yasibu naflun illa ba'da kamalul qalbi teu sah salat sunat kajabi tos cumpon salat wajib ade kasimpuri kalau udah bencangan salat wajib hararese salat duha betul Pak Haji doa mah betul dan naon cenah babari rezeki cenah kitu nah ari lohor asar tarang eta teh codok tinggal ieu jiga ibu-ibu keluar make kerudung aya kahana teh karanjang kitu tah cik lamun urang menak kitu cek ibu kumaha Allah coba distres cenah itu nah jadi tapi kada ibu ya, Rajab ya istimewa, kumargi bulan haram, bulan anu fadilah, amal soleh dilipat gandakeun pahalana tina wetan kaping 7 kaping 10. Memang aya ulama nu ngabiasakeun tina tasbih nya. Tasbihna apa kan mun aya taubatna kieu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 wangsulan anjing, 70 wangsulan saumkan kitu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya apa ini Rabbi firli warhamni wa tub alayya sabaraha wangsulan 70 anjing sareng sautan terakhir awas we lamun hayul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ta'ala akhir sok eta awas dulu namun dia aya cenah ulama ngabiasakeun tasbih kalau buat kana istighfar tasbih teh ada kesawakannya Nabi di mana biasa ada ya tasbih ini 100 kali somkan 100 kali tapi dihampunan saja dosa. Kan pernah di nasi roja mungkin
Subhanallahil hayyul qayyum yang malitan kaping 7 kaping 10 mah Subhanallahil hayyul qayyum Subhanallahil hayyul qayyum sabaraha kali 100 di kaping 7 kaping 10 ulama biasa di kaping 11 Subhanallahil ahadus samad kaping 20 Subhanallahil ahadus samad Subhanallahil ahadus samad kaping 2 hiji juga kaping 7 Subhanallahir raufur rahim Subhanallahir raufur rahim kami saya pulang alah cina hese ya apa tampil subhanallah itu ada itu hese subhanallah 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 biasa tampil deh subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi di rumah ini paling kita bisa tampil selesai. Tadi teh biasa saya nulis istighfar dan saya tahu tadi teh Allahumma anta rabbi. Ana istighfar nang biasa. Astaghfirullahaladzim. 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 Bisa itu. Yang penting dibela istighfar. Memang eta mah ulama yang biasa. Tapi mangka ade di laras amal soleh ge dilipatkeun. Cuma semuawana sawalarna kena sebabkan wadulmu fihinna a'zamu minal zulmi fi masiwahu. Tapi kadoliman dosa maksiat dina sasi ge sami dilipatkeun. Dosa lagi lagi. Jadi kade. Mudah-mudahan orang biasa ningkatkeun kataatan, kemudian kemaksiatan gitu. Tapi upami biasa minimalna ibu ada tos biasa di dama ulang kiatan biasana aman lohor ke asaran asar ke magriban maghrib ke isaan isya sapasarean subuh ke kabedangan gitu ya ayeuna mah atuh tepat waktu minimal di awal waktu biasa di awal waktu tengah waktu atuh bulan ditungtung wae. Kalau ketika kadang mau ada di luas, alah harus asar deh, nya tuh jam 9:30 salat zuhur na mau luas. Ya itu mah urang gitu, sok aya luas, mun ada deui gitu. Jadi pokoknya mah itu, ayeuna kahadean teh amal soleh teh naon ibu? Maos amal soleh, salat amal soleh, sedekah amal soleh. Saum amal soleh bili ibu pada saum naon selang sadinten mangga pada saum kita ieu awal tengah akhir teh abade saum nontos jelas misalnya di Kanjeng Nabi saum aya Maulid 13 14 15 sasi hijriah mangga kepada fokus tu tadi teh nontos dibiasakeun ku ulama bilih teu kiat gitu paman urang biasa menjelas aya nama kasalanan oge bakal dilipat ganda. Ya, mudah-mudahan urang tadi biasa dan sesah dina Islam. Wanjipa yang dengan tos dibahas itu agama Islam gampil pisan. Jadi susah. Acan geuningan kudu jakal. Kersa aja kan teh teu mampu di Jakarta. Pak Haji gitu kan laginya, teu mampu mah. Jelas Pak Haji mampu Jakarta, kedah Jakarta Pak Haji. Simpuring teu mampu, Pak Haji Jakarta simpuring gitu. Itu Pak Haji gitu. Kalau kasih gitu apa kan dia. Kata gampil atuh. Sok geningan. Ayeuna urang ya, aduh cenah kumaha kumaha geus kolot mah saya puasa sok barok. Saum sunat, saum anu wajib ya dipilihan. Saur Kanjeng Nabi, aya dina kitab Minhajul Muslim, dina hadis komentar riwayat Imam At-Tirmidzi sareng Imam Ibnu Hibban, aya mangke at-ta'im sabir biman jilati sa'in syakir. Jalmi anu tumarima kana tuang anu aya tidak berkeluh kesah, teu bandar teu protes.
maka dia menempati kedudukan orang yang sahur. Oke, ini terbaik. Atau syakir bimanzilat isaim sabir. Jadi menempati kedudukan orang yang sahur. Jadi banyak orang biasa sahur mah, nah mau ayat cantik. Orang makan lagi, asyik. Asyik tenggelam ada ngapain tadi mati belenok segitu. Cenah ada ibu rumah tanah ada bapak-bapak besok itu mah cenahnya. Kan ibu rumah henteu kana eta mah ada ibu rumah yang gitu. Ngan di pasar resiko 30.000 jadi sayur asam deui ya maksudnya. Gitu. Tah, orang tapi beda rezeki sakit itu kan. Ketika ibu mampu bersyukur tadi dengan rezeki ulah kieu ieu mah. Dina kieu mah itu. Yang bisa kuat. Percuma teh. Ada sok aya nu kitu. Lalu mau menyebutkan mereka kembalikan dari sakuan Pak. Orang itu orang lima semuanya. Ya Allah. Dan ibu ayeuna dina saja macam amal soleh seueur teu mana-mana. Ibu mah geus seueur solehan teh. Ibu panti-panti harus dibahas sama istrinya ya. Da kada ibadah sunat ke laksanakeun anu wajib, maka pasti ke surga anu pangadena asal cuma 2 perkara. Anu teh naon 2 perkara teh? Oh. Poho deui. Es lah poho deui. Mending poho. Ora diulang deui. Nah, hiji jaga kehormatan nu janten secara oge, jaga hartana, jaga kehormatan itu, jaga kehormatan itu. Urang keut teh ibu lamun cara ge anu ngomongkeun. Keut teh. Keut teh, halo. Amak teh salaki digoreng. Isaha cik. Mimitina saha nu ngagoreng salaki teh. Saha cik. Urang masuk ke batur diomongkeun penting teh nyadar. Urang nu bejana teh, sabar mah kitu para sanjang salaki ini kabaru. Itu berbeda dengan banget bang kenu, atau tukang warung teh kepo pada saat. Hari aja pulang kata mani alung gitu, gitu. Emangnya, oh iya, aduh salaki. Pusing teh, aku abal salam mau diomongkeun, amak kurang teh kan gitunya, aja kurang gitu lah teh. Pas singgung kayak gini ya, ibu pada belanja. Pas nyiapkeun ada ini pada belanja, ada atos saya kamu siang belanja ke warung. Ada tos siap dengannya, arpa saya mikeun tapi ada salat duha heula, da ibu rajin salat duha gitu kan. Si atos simpen luhureun kitu. Di bumi teh asa saha ukur aya salaki pas beres salat rek ka warung artos aya kira urang harus wajib. Wah, jigana si bolak sia. Tos jigana dipake meuli udud gitu. Tos kitu ibu teh ka warung nya pisan si bapak keur meuli rokok kira-kira. Rek diambak harita teh make di bumi. Bohong langsung urang kira pantesan. Iya tuyul. Allahu Akbar. Iya tuyul ngate cenah. Duit teh eueuh. Padahal mah kadang-kadang teh acan diverifikasi tos ngamak kitu nya. Ari pek teh eueuh ka bumi, kapenak di hadapan TV aya duit teh. Ya Allah, ya Rabbi, hanas batur apaleun salaki nyoba duit urang. Coba urang dicarekan teh kan. Ya Allah, ampun saja. Kita bisa jaga kehormatan suami. Sudah. Ada udah laki abdi mah. Dalam nangirisan. Padahal masuk itu, salaki abdi salaki berjem balik kadinya. Jadi boyong di lembok gitu. Ya urang itu, ibu urang itu, ya mah urang dia mah duka teuing gitu nya. Aduh ya Allah, ya Rabbi hapunten aku bisa. Ibu bisa dalam di situ. Panti-panti loh, tiba saya opat, tenang pun yang membalik kasus zaman non. Hati mutoam, resep, nyayung ikan buang yang itu. Aduh di surga, tan dulu yana tadi so. Mata ibu kedah atau di mana si dedek teh, mah kopi atau.
Kalau dia mau kopi gitu nyoba majikan tergegero, nyen sorangan. Ya, ada orang mah kada kalak kitu, ai ka salaki sok riweuh dan datang we cek Pak Haji. Pak Haji bade ngaleut naon, bade alus bahasana ge. Gitu. Ya ibu urang teh kedaha de, ka dulur di Islam teh hayang salamet teh. Pan dulu teh dulur salemur dulur, sa dapur dulur sakase ka salaki teh ya. Ada cenah salaki ge. Barang masuk itu sok protes. Ya ibu, saur kanjeng Nabi kina itu menjaja maaf itu juga agung yang pahala memandu kina agungnya cobaan. Salaki udah kurang HP luar biasa pahalanya. Luar biasa Allah ima. Aduh, itu juga nyebrang itu nyebrang. Dan kadang-kadang itu kita ada kayak salaki ulang nih sapi batur gitu nya ada loba tuh anu bisa gitu ari ka salaki sorangan mah teu bisa salaki batur saha datang Pak RW Pak RW kade kaleureut naon salaki batur datang ka lurah bisa ari ka salaki pabeli urang kopi mau gas mahal, ayo mah. Segala udah tina kopi jadi kanam gas. Kalau tidak, ya Allah ya Rabbi, jadi saya dulu disuruh dalam teh, ibu mah senang cantik, asal tadi jaga kawan makan karaoke. Kedua naon, taat. Salami sana juga masih. Ulang mau kalau buat duit, ayah, papap gitu kan. Buat duit mah, sebut nage naon cicing lah hideung yang disebut pas urang nage bodas mana kitu kadang-kadang cicing lah demes jadi sarua aja urang eta teh sarua demesna gitu atuh budak di puntan gitu nya ngapunten ya ngapunten dan dari ibu pisur dalam di situ malah tampil bisa so atuh motoan teh sanes ka batur wae kacaraoge keda batur naon batur sakasur batur sadapur kacaraoge teh tadi atuh motoan ka jurujan ka bisa seueur pisur gaeun teh termasuk naon ngemutan karaoge ngajak ka ieu Isra Mi'raj naon paling pokok tina Isra Mi'raj teh dina rajab teh lungsurna naon parentah salat 5 waktu. Iya nu tadi diperhatikan ibu aya man sami anida sing saha anu ngadangu adan pala mujib pala sholat alahu jadi sing saha kenanya ada suci ya tuh man sami anida pala mujib pala sholat alahu ila min udrin jadi sing saha anu nguping anu ngadangu adan terus tenohonan tidak memenuhi panggilan adzan itu maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Ternyata ibu lakukan mau pamit. Bahkan sebetulnya mengenal suatu mukmin bahwa berjamaah teh syartun di sihatiha syarat sah sholat. Jadi ibu coba ini memang kena ajakan si bebek, si ayam, si papa gitu kepada naon dan sah sholat di masjid. Dan margina tadi teh upang kurang kadang adan, mungkin adan terus tenohonan, maka sholat teh jadi tampi. Kan dan katantosan itu sareng menuju kaliya kieu nya. Jadi wartos anarojulan kafifal basari laisa lahu fa'id istadana nabi ya sallallahu alaihi wasallam ayusolli fi baitihi faqala atas maunida hiji waktu saya sahabat anu teu ningal namina Abdullah bin Ummi Maktum anyana nyuhkeun bini ka Rasulullah cenah abdi mah hoyong salat di bumi daluna teu tiasa ningal maka Rasul taros ari anjeun ngadangu adan teh maka disebutkeun anjeunna ngawala qala na'am kana takutin adan teh maka qala ajibu la ajidu la karuso tedunan mujang datangan esa tempat adan teh datangan suntingan ke aya ruksok gitu ke aya alasan tuh
nu teu ningal wae kedah ka masjid. Dia kena dimotivasi yang paling tinggi di naroja teh mentingkeun menghapuskeun terkait masalah salat. Ulah ari muludan bingung raja bantu ari langwadan homo lamun muadan eta mutomat eta imamna eta makmumna duri tiga nama merenang ya makmumna eta silakan. Ya maka telah dimotivasi si ayam bebe mungkin mah apa bisa sakitnya aja ibu bilang orang ke masjid gitu ulang tapi dah pakai cenah tapi saya ini nyebatkeun tuangan anak-anak mah ayahan cik tidak biar gitu kieu atuh ibu nya orang-orang ieu lah pokona ayeuna makeun we tapi ulah bosan ngajak ulah bosan kunaon margina pilih tadi teu sah salat lamun teu sah salat mah teu sah Islam kada diajak urang doakeun urang atuh saupamina teh acan tiasa keneh atuh bumi di bumi gak ajak berjamaah karena harus benten pahala dan udur syar'i teh janten selama ibu teu aya dosa pamangkeun hadiran ka masjid kecuali aya udur aya alasan sapertos hujan ageun boleh salat di bumi hujan ageun bujang-bujang salat biasa salat jumaah we kantos kanjeng Nabi dina kitab Umdatul Qari nyebatkeun kieu adan gentos cenanya ieu sanes hayya ala salat atuh sallu fi buyutikum salat anjeun di imah-imah aranjeun nalika hujan ageun panaya kondisi hujan mau payung itu tuh nyebrot di sana gitu di baradeun gitu kadua teu damaan gitu mun teu damaan mah kaci di kaci teu berjamaah naon deui kabogohan kaci naon deui kahilapan mandi mah yo bobo wae kumaha teh ieu hilang wae deui urang mah kahilapan teh unggal poe gitu da ngaku salah ka eta mah aneh Rajang ini naon disebutkeun kudu syar'i ayana perkara anu nimbulkeun madharat teu biasa dikantungkeun misalna da pas engong ada nuju moe pare gebrek hujan parena makanya sieun mah teu saeueus pare heula sakeun ulah cenah da kudu salat dan pare diantepkeun misalna kitu teh kamu teh saeueus kudu syar'i naon deui cenah misalna teu sadar da sok aya kana nuju da mah kieu teuing teu sadar kana waktos nah kadang waktos kudu asar innalillahi can salat telepon misalna kitu tah gimana seperti itu atau nanti urang titip kadamu aya pas ningali nanti nengkos ieu ieu mah saya jam 2 nah biasa tadi seperti da jami aya kitu nah jadi sebenarnya kudu syar'i aya nama dorot aya bahaya dan nu paling pokok tina Islam belajar terkait masalah salat lima waktu maka itu perhatikan salat lima waktu ya yang di waktu nah tanawas memang itunya waktu salat teh lohor akhirna asar saja asar masih kena waktu lohor nah memang utama di awal waktu abdul salat di awal waktu anu saya di awal waktu disebutkeun salat anu kenging narakawa dalam salat kaluar tina waktosna dihaja-haja diluli-luli ku urang deureuh ngalewat waktos asar misalnya gitu sanaos ternyata dalam buku-buku fikih upami ibu nuju aya karat naon repot bisa nuju hajat ibu teh jadi ibu hajatnya gitu ibu sagala diterapkeun dari yang hese ini lagi maka boleh dijamak salat pada saat pan sasa ibunya coba pan bulu teh dengan pada ibu pan mubahna ge naon teh wah eta teh cai ge kalebat teh kan kitunya maka boleh ketika sakit boleh dijamak ibu kalau sakit memang termasuk yang boleh bukan jamak aya deui salat cara salatnya salat menuju istihadah menuju istihadah boleh itu salat misalnya lohor sareng asar lohor di akhir waktu tapi asar di awal waktu boleh
Tapi tadi utusannya wayana al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ad-daruratu tulibul mahdzur. Kemadaratan membolehkan sesuatu yang terlarang. Janten ibu kenging nate alasan urang sholat tidak berjamaah ka masjid utamina kalau pamatote saupamina aya alasan-alasan tadi. Cenah kumaha cara ieu mah cenah pun lanjut ke acan tiasa ajan. Upami teh acan tiasa angkat ka masjid di bumi ajak berjamaah. Tapi ya mudah-mudahan kapayuna urang doakeun bae ibu ge ulah naon ulah lirenya muta ulah liren ngajak ulah liren ngadoakeun mudah-mudahan urang sadaya dipasihan semangat dina ibadah tabentan ibu urang angkat ka masjid mah eta teh kaengkah satu langkah menggugurkan dosa satu langkah mengangkat derajat sayang ka masjid. Insyaallah ibunya langsung berataskan salat atau minimal tadi teh lah masih sesah kene lah ini mah tangku iklan teuing lah salah satunya kesalahan teh kamu ada alhamdulillah terus kacai terus salat pokoknya aya nu di film rame teh paruman lah kamu dibungkeun komo urang beus salat teh ngadangkeun sorana kitu da mun katinggalkeun kade pilih juga urang itu wae zaman tersanjung tekan aya kitu ana ya salat teh kitu pancen ka budak mah ngajarkeun jangan ieu lamun ade cenah keur salat ulah aya nu mata ebat ulah ganggu tong daraneng cenah lagu aya sinetron tersanjung harita eta make ditarikeun pas katingali ku budak mah da hafaleun cenah nya pan mah aya si mama rek salat jadi aluna ngawe rek takbir teh jadi enak cicing teh keur rame mah cenah teh da dua halal aya gitu Allah karim kade ayeuna mah urang diajar acan biasa ge urang nambihan nama minimal amal tetep biasa dikirama dikiatan itu baiknya didawamkeun dikiatan itu teh kada susah ngamuliakeun ngagungkeun bulan Rajab teh insyaallah amalan naon bae kasolehan naon bae amalna bakal dilipat gandakeun bawi naon cekap itu karena naonnya dipanjang di pondok jelas mah di mana panjang bisa dipu, bisa mituluh gitu ya gitu. Ini dalam rame ya orang mah tambor lakanya rame lah sampai nape powai apa dulu mah itu kan kan gitu. Alhamdulillah tapi alhamdulillah cekap ini dan dina luar biasa lah bulan haram ini bulan Rajab teh mulia kurang sieun amalan naon bae angga kita terfokus yang dibiasakan ku ulama ku ikut sesuai nu aya nu urang biasa ya kan insyaallah sami bae. Urang pungkas berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة توسل بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.